Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepangkeun nami abdi Devina Laila Putri ti 10 bahasa. Di dia abdi rek ngerjakeun tugas bahasa Sunda nyaeta nyaritakeun dongeng. Judul dongeng nu abdi hayang caritakeun nyaeta Bawang Beureum jeung Bawang Bodas. Di desa Dadapan tinggala saurang randa sarta 2 anakna. Randa eta ngaranna Bokrondo sarta 2 anakna ngaranna Bawang Beureum anak kandungna, sedangkan anak terena ngaranna Bawang Bodas. Bodoro henteu memperlakukan alus ka Bawang Bodas. Manehna nganyaah ka Bawang Beureum. Hiji poe Bawang Bodas dititah indungna ku kumbah pakaian indungna sareng Bawang Beureum. Tapi sabot ke kumbah, karembong indungna palit ka bawa arus walungan. Bawang Bodas sieun balik ka imah alatan baris dimarahi. Sabot manehna balik tanpa mau karembong indungna ambek sarta manehna dihukum henteu kaci balik samemeh karembong eta kapanggih. Bawang Bodas nanya ka jelema anu keur kukumbah, aya anu ngomong yen karembong eta dibawa ku Nini Buto Ijo. Konon cenah Nini Buto Ijo jahat, tetapi Bawang Bodas henteu paduli manehna tetep baris indit ka imah Nini Buto Ijo. Sabot geus nepi ka imah Nini Buto Ijo, Bawang Bodas mengetuk panto imahna sarta Nini Buto Ijo menghangkul. Bawang Bodas nanya, "Naon bener nih karembong kuring aya di Nini?" "Bener," jawab Nini. "Naon kuring kaci nyokot karembong kuring, Nyi?" tanya Bawang Bodas. "Kaci asalkan maneh kudu mantuan kuring masak sarta sejen-sejen sarta maneh kudu menginap," jawab Nini. Pamustunganana Bawang Bodas sapuk manehna baris menginap. Sabot manehna baris, masak manehna nempo pakakas. Masak nyaeta tulang manusa, tapi manehna henteu sieun, anu penting manehna bisa menangkeun karembong indungna. Sabot Bawang Bodas geus menginap, sawatara poe manehna kaci balik, tetapi manehna kudu milih labu badag atawa leutik. Manehna milih anu leutik. Sabot nepi ka imah, labu eta dibelah. Sabot dibelah, eusina nyaeta perhiasan, sarta Bawang Beureum iri pamustakanana manehna nuturkeun Bawang Bodas tapi manehna ngahaja ngagubdakeun karembongna. Sarta manehna oge dititah masak sarta pamustakunana manehna juga memilah labu anu badag sabot dibelah. Di imah eusina nyaeta ular indungna sarta Bawang Beureum